nu mahal teh naon kehadiran Kangjeng Nabi salam teh lamun urang teu ngarasakeun hadir Kangjeng Nabi atuh diganjaran mah diganjaran ngan eueuh nanaonna tapi lamun urang ngarasa hadir Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alaikum salam ieu teh langsung ka Kangjeng teh kan dari assalamu alaikum cek Kangjeng Nabi assalamu alayka asbal asbiya ya salamat cek Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sih ya nu assalamualaikum Kangjeng Nabi langsung letik dunia nisbati Kangjeng Nabi letik boroti Kangjeng Nabi wali begitu letik dunia teh bisa hihiberan ke Baghdad ke Mekah ke Madinah wali atau ke Kangjeng raja ning raja Abdulul makhlukat itu lagu Kangjeng Nabi set orang lahir ke alam dunia sanggeusna lahir gede ngagibag kabeh musyrikin Mekah kulantaran di deule berbeda Muhammad diletik datang ke masa balik ya Allah pikasieun Muhammad komo begitu umur 40 tahun diutuslah Kangjeng Nabi jadi rasul iyalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idzni wa sirajan munira inna arsalnaka syahidan Kangjeng Nabi teh diutus teh jadi saksi model kamodelanana nyaksian umat-umat nu baheula padahal panderi kehebatan Kangjeng Nabi teh panderi ayana tapi nyaksian nu baheula pan meureun saksi mah kudu nyaho pan Kangjeng Nabi na panderi kok jadi saksi dibere ku Gusti Allah keterangan-keteranganna dina Al-Qur'an deuk kumaha teu nyaho syahida wa mubasysyiran mereka berberita surga sesuai jeung aturan-aturanna hirup di alam dunia melalui syariat bakal dibere surga nadhira Allah nyiptakeun neraka ketika nu teu akur jeung syariat bakal dibere pangbalikanana neraka nazir wa da'iyan ilallah Kangjeng Nabi ngajak terus ka Allah biizni dengan izin Allah wasirajan munira Kangjeng Nabi teh bagaikan lampu anu nyaan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur dah ieu urang diuk di dieu lamun lain aya syamsun wa badrun moal bisa ieu teh Kangjeng Nabi nyorot ka hate-hate urang Kangjeng Nabi teh geus maot secara zahir tapi sinar Kangjeng Nabi na dicikupa-cikupa kasorot belaraja sabelaraja kasorot SPT sa SPT kasorot SPT teh sepatan mau Masya Allah kasorot ku sinar Kangjeng Nabi tipe tingkene geus we ngaje longok lamun lain sinar Kangjeng Nabi moal bisa nu eueuh sinar Kangjeng Nabian mah boro-boro tipe tingkene dek ngaji bahkan isuk-isuk batur ngaraji nya nama indit tinggal ragap diri urang ieu sinar Kangjeng nu aya di urang apa sinar Abu Jahal tuh kan kadeuleuna mah sinar Kangjeng wallahu alam jerona aing nunjukna ka mana maksudna tuh da le curug aing anta syamsun anta badrun anta nurun ini Al-Qur'an sirajam munira lamun eueuh sinar Kangjeng Nabian urang geus acak-acakan hirup teh komo di tengah-tengah negara keur meujeuna kos kieu situasi politik carut-marut ekonomi kitu keneh harapan ka hareupna can jelas lamun eueuh sinar Kangjeng Nabian wallahu alam putus harapan kajen kumaha ge tapi kulantaran aya sinar Kangjeng Nabian keun bae lah
politik aya nu ngurus ekonomi nu ngurus janyanan nu urusan politik ku hawa nafsuna ieu ekonomi diurus ku nyana ku hawa nafsuna ieu meureun patula patali antara negara jeung boga niatanana wallahu alam keun bae meureun keur disungkun ku Gusti Allah jasa kedeung deui ge pararaeh nyana ge sarua jagening paharto ge maot Gus Dur ge pupus teteh Habibie ge paeh atuh meureun nu ka dieu ge balodar seru nah ieu saya ulah seri atuh nani ngomong kitu kudu seri ieu mah keur carita atuh kan ieu geus urang mah amankeun diri urang lah jamal kebal deui. Nah, payah neangan Maisah yuk. Bawa hasilna tah neng. Yuk. Urang pake dahar nginum pake ibadah ka Gusti Allah jagening nu sugih ke jamaot ieu. Nu gagah ke jamaot ieu. Beda jenderal-jenderal ge anu bintangna di dieu teh aya bintang 7. Aspirin teh mah tuh. Paeh sarua paeh. Atuh kobo urang Eta bisa ngomong ke situ kan aya sinar Kangjeng Nabi. Mun sinar Kangjeng Nabi mantak nu mantak jelema dititah ngaji teh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kunaon eta lantaran sinar supaya gede. Dengan sinar orang bisa tenang menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae. Sinar Kangjeng Nabi ya nu mantak lain maca sholawatna ieu teh nu mahal teh. Lain maca assalamualaikum nu mahal teh bisa bae dibaca ku urang assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum nu mingpina ge fudhali assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum dipimpin ku nyana ngeunaheun masyarakat mir rabbis samai ngeunaheun kan horenganan di jero nama neuleukeun cau Ambon. Lah ngomong siapa komor rajana. Itu ona mah ya gawean assalamualaikum siang teu naon mau berkat. Nah, pamalingan berkat sama kos kitu mah tuh. Tuh ibu doli ona nya mah aya gaweana. Ieu. Tuh gawe naon berkat beak kabeh kunyana. Ieu nu mahal lain eta na. Kunaon? Rasa hadir Kangjeng Nabi. Rasa hadir Kangjeng Nabi di benak hati orang eta nu mahalna. Assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum asqal asqiya. Miro bisa bae terus dibaca ku urang teh, tapi terasa hadir Kangjeng Nabi na duit muludan beak. Ya kan? Cau Ambon Ambalaya. Pas ini jeung ieu eta kan teu hadir Kangjeng Nabi na. Tapi lamun hadir Kangjeng Nabi na, masyaallah. Urang keluar di majelis sendal urang hadir Kangjeng Nabi di dia hadir Kangjeng malai diberes na jepit kela diberes na lin kekeng tenten lili umum gitu diberes sendal kulit mangga tuh siapa pajar bener bae goblok semua aing mah keur ngomong teu hadir teh Kangjeng Nabi hadir Kangjeng Nabi malai ya Allah ya Rabb meureunanan ku Gusti Allah tita ulah make sendal meureun babanggaan teuing aing make sendal teh. Ja aing mah lain jelema mulia, wali lain, kiai lain, kok make sendal bagus-bagus teuing. Ngabangga-banggakeun dampal suku, muliaan mana dampal suku aing jeung taneuh. Meureun muliaan taneuh meureun manan kitu ge jatana mah teu pernah takabur ai-ai. Meureun mah tak dileungitkeun teh pamalingan teh gerak Allah paling coba hayang nyaho kumaha. Ye, nang gerak Allah teh tukang pamalingan lagi ngintip tos sendal haji pendek paling dipaling goblok lari sendal berarti teu hadir Kangjeng Nabi nu hadir Abu Jahal teh deh barang kipu doli mah leungit sendal wioskeun wae berarti Kangjeng Nabi tuh hadirna Kangjeng Nabi nya nama teu mana wioskeun wae sapira sendal tuh kan ngeunaheun kadengin aku urang. Nggih. Ieu nu mahal teh naon kehadiran Kangjeng Nabi. Salam teh lamun urang teu ngarasakeun hadir Kangjeng Nabi.
atuh di ganjaran mah di ganjaran ngan eueuh nanaona tapi lamun urang ngarasa hadir Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alaikum salam ieu teh langsung ka Kangjeng teh kan dari assalamu alaikum cek Kangjeng Nabi assalamu alayka asbal asbiya ya assalamu cek Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sih ya nu assalamualaikum Kangjeng Nabi langsung letik dunia nisbati Kangjeng Nabi letik boroti Kangjeng Nabi wali begitu letik dunia teh bisa hihiberan ke Baghdad ke Mekah ke Madinah wali atau komo Kangjeng raja ning raja Abdulul makhluqat itu lagu Kangjeng Nabi set orenganan di Cirongo assalamualaikum belah itu di deui aya nunutan sah nu make jas cak Kangjeng Nabi kok nunutan aduh Abu Bakar ka dieu tinju tengah hormat sia ka aing teh kana teh atuh mantak balik nguludan ge eueuh naon sebab naon kehadiran Kangjeng Nabi ieu mahal tah ieu nu mahal teh rasa hadirna Kangjeng Nabi masyaallah karim ulah waka ka Gusti heula luhur ka Kangjeng kunci segala kunci dunia aya di Kangjeng kunci ma'rifat aya di Kangjeng kunci surga aya di Kangjeng kunci neraka geus dipasrahkeun ka eta maksudna dek jam sabaraha bae mangga Allah ya Rabb dah itu maksudnya non coba ragap diri orang jahilnya cek aing ye geus datang ka mana ngarasakeun kehadiran Kangjeng ya Allah ya Rabb lamun Kangjeng geus rasa hadir urang bakal hirup 100% bakal bener hudang urang ti penting begitu hudang teh nu hadir di jero benak hati urang Abu Jahal pasti merengket urang merengket ya atuh isukan dek gawe isukan ka kantor aduh tutuduh sakina teh moal berak deui eta Abu Jahal teh jero tapi lamun hudang masyaallah Kangjeng Nabi mah kulemnangan sakedik wengi teh di mana wengi langsung Kangjeng Nabi mah salat Masya Allah kagambar hudang Kangjeng Nabi gugah Kangjeng Nabi kacipta Kangjeng Nabi teh di mana Siti Aisyah milarian Kangjeng Nabi nuju sujud nu matak dicepeng ge dampal sampeanan aku Siti Aisyah teh oh da ieu Kangjeng teh nuju sujud tadina mah suuzon ngaranna ge dicandung salaki teh eueuh di tempat sare ieu teh ka mana Siti Aisyah ngaranna ge awewe manusiawi kan asana gitu kan asana ya langsung Siti Aisyah hudang begitu hudang teh ka mana Kangjeng barang ditanya dirampak oh keur sujud ya Allah ya Rabb nyo setiap lain sekali Kangjeng teh wengi teh aya tah nyorot kehadiran Kangjeng Nabi di hate urang hudang penting ya Allah Kangjeng Nabi mah kebanggaan penting teh di mana penting teh salat Kangjeng Nabi nu mantak aya bae dongengna dugikeun ka Kangjeng Nabi teh barare sampeanana lantaran teu liren-liren salat. Haji Pendi ge bare sarua main bola. Banyak gitar. Nah, Abu Jahal kan berarti. Aduh, Kangjeng Nabi. Aya sorot ka urang, set, urang hudang teh penting bakal giat. Sok. Geus datang ka mana kehadiran Kangjeng Nabi? Dimantak dina torikoh Kangjeng Nabi Sayyidina Husain Ja'far Shadiq Zainal Abidin Ja'far Shadiq terus ke belah dina Musa Al-Kadim terus ke guru urang geus urang dina torikoh mah asal hudang bae isin amat ka guru cak guru teh ulah datang ka teu hudang ti peuting teh walaupun 2 rakaat salat be lamun teh mah ieu guru nyahoeun dina torikoh mah kan gitu di guru nyahuan bahwa orang teh hudang isin amat ulah waka ku Kangjeng ku guru bae heula tuh ku guru bae isin ka guru teh sedengkeun guru torikoh mah kan mursyid bahkan nyahuan beuh ya aing hees bae nu mantak sok ditepak walaupun geus maot ditebak sia hees bae
padahal geus maot guru urang teh geus maot tapi ngelingan ka urang nepak Haji Pendi teh alhamdulillah dia tepak bareng hudang teh horenganan tadi paeh teh beurang lain guru musik juri teh mah meureun nu mantak nepak ge meureun boga hutang si eta na aya nya ge sarua bae kan tak iya kehadiran Kangjeng Nabi terus datang ke mana coba kurang lamun urang terus hadir Kangjeng Nabi bakal giat komo di Madinah teh asa hadir bae Kangjeng Nabi teh geus urang teh diuk bege di hotel bari maca merenung Kangjeng Nabi na aya di payunan urang ya Allah ya giat jadi imam bae kuari emang dunia ieu nisbati Kangjeng Nabi gede leureut cika teh nisbati Kangjeng Nabi di urang atuh gede sote di Kabanten bage hese naik mobil bae guru make ongkos sakalina naik mobil angkot di jalan kempes Kabanten bae ge 20 peting eta kan jelema nu bodoh teh kos kitu wali mah detik katigalu bentak saha nu maca shalawat ngancer ka Kangjeng Nabi lapor nu salam bentak salam uleureun assalamualaikum ya Rasulullah dipeting teh urang assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Safatullah terus we urang dipeting ke salam ka Kangjeng Nabi engke ge aya suara Pendi salam ini temanmu Kangjeng Pendi mana sini bareng di dalam rurundayan orang sabangsa jeung sanagara itu kunti anak bikangna ieu kunti anak lalakina tah ieu kehadiran Kangjeng Nabi masyaallah